Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pepenak deui dina acara wayang golek ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Tahwari sadayana ayeuna tos bagian kaopat dina judulna Jaya Geni 2 anu disanggakeun ku kidalang almarhum Bapak Raden Haji Cecep Supriyadi ti rombongan wayang golek Pancakomara. Sumangga kae kawali sedena anu parantos ngantosan ieu bagian kaopat sumangga urang sami-sami Bandungan kumaha ieu jalana cariosna mangga kae kawali sedena sumangga wilujeng ngadangukeun. Banglus lampahna Sri Kalendra kalayan banglus lampahna Sanga Sudewi Ganawerti anu kono ringa pangkonan Sri Nata Praja Negara Gedong Ulung Prabu Inoko nyata kiwari sampun dumugi ka tengah alas pringganti ngacala atuh barang dumugi ka tengah alas Sanga Sudewi Ganawerti bingung nu teu manghitung-tung susah manah taya sudana lumampah mangga denira harsa pangandika ing salbeting gali emboten kawadaling lisan kaula teh bingung teu manghitung-tung susah nu taya sudana anak dipikir-pikir ku kaula lalampahan sosoranganan bari jeung katuturkeun kudu jadi anak ti kajauhan sanyana kaula trek nyeun reka perdaya satadina mah ku jalan tipu daya kaula sangkana bisa ku jalan lemes nyatana tapi anu dipikir ku kaula lamun ini sosoranganan kakaraton goreng ting kasebutna anu yakin kaula teh moarek ditarima lamun lempang kitu bae dianggap manusia biasa anu aya di jero nagara lamun heug kaula aya di tengah alas pringgan ngacala ayeuna bari heug kanyahoan ku manusia anu liana tangtu kaula teh disebutkeun jurig anu nyiliwuri setan anu minah rupa kelong anu newo-newo sanajan bari jeung nya kaayaan kaula ayeuna mah taya deui akal kaula iwalati kaula terek nyeun reka perdaya reka akal perdaya hiji pagawean geus memperdaya manusia anu gelara di alam dunya taya deui jalan kaula iwalati kaula teh kudu nindihan diri pribadi ku batu nu aya di tengah leuweung sangkan balarea nyangka nu nyorang ka ieu tempat yen kaula teh meunang cilaka ti dieu kakara kaula teh bisa nyarita maksud kaula kalayan mugia panuhun kaula sing Prabu Anom Indrawarna nu manggihan kaula leuwih ti heula lamun heug kula bisa kapanggih jeung Prabu Anom Indrawarna anu yakin kaula teh bisa nemungkeun kahayang jeung bisa numraskeun kerteging hate itu aya batu gede anu yakin ku kaula teh bakal ditinihkeun karaga kaula lamun heug kadenge seahna bala tentara lir penda mangga kersana barang nuju raos nyarios wong inang durung abang wong idu durung tumiba sapraptanipun kaget ngira amidangu marga nu jadi lantaran kaku pengen sorak ambal-ambalan wadia balad sakumna anu aya di tengah alas peringga di ngacala ngaprak alas nyatana balad tentara ti negara kerancang kencana baladna Prabu Anom Indrawarna ede aladria kaprak batur kaprak kadengen aku kaula geuning surak wadia balad sakumna kadenge kukula nyata ayeuna muga ieu teh sing baladna nyatana Prabu Anom Indrawarna yakin kaula teh yakin yen Indrawarna teh bakal aya dina cilaka lamun kapanggih ku diri kaula lamun kitu nya carana iwalati bakal ngalaksanakeun kula ayeuna anu tangtu Prabu Anom Indrawarna ku kaula teh bakal dicoba ku pangawasa kula sorangan bakal dicoba ku kaayaan pangawasa kula ayeuna rek nindihan ku batu tiap bari jeung di dieu kaula teh bisa jumrit maratan langit ceak maratan meg aladri hayo kaprak batu paman bage leuneuning Gusti ayo paman keprak kidul kulon wetan kaler paman
Paman Pati ngiringan parsa dampal paduka. Ayo batur, keprak batur. Ayo batur, keprak. Anariwo kaya Sri Nalendra Praja Negara Kerancang Kencana Prabu Anom Endrawarna. Kaget ngira Amidangu marganu jadi lantaran ngadang. Aduh jumrit maratan langit ngoceak maratan mega kasono di tengah alas pringga dengan cala. Duh, iya kula tulungan. Paman Pati, leuning inom. Kadenge ku sampean aja manu jumrit maratan langit. Menta tulung Paman Pati. Lah nom cek mangge ulah kaleuweung ieu can ka sorang ku jelema mah ieu mah nom cek mang leuweung teh can ka sorang ku jelema nom. Nu mawi dina danget ieu bawi rose mutan mang urang mulih we mulih. Moal salah teh wilwa nom. Kadong rasane pala kapi asem diri kaula jadina. Jeung saha sampean teh ngomong? Kaula terisi ku jurig. Kaula terempan ku setan Paman Pati. Jadi sampean teu kudu sieun. Pokona naon anu cumeluk menta tulung wajib ditulungan anakku dari urang. Semuhun tapi nom kita urang ditulungan. Anu akhirna kita di mana terus ditulungan. Udangnya manehanana gerwal teh nyake kana punduk. Mulih we nom mulih risi mang mah. Tulungan Paman Pati, piharsa di mana ayana? Ieu kaula tulungan. Ayo Paman Pati urang teangan. Alah nom ulah. Ieu kaula tulungan segera tulungan. Nanging parang Prabu Anom Endrawarna dumugi kacakat batu nu teu kinten ageng. Ngaraos kaget Prabu Anom Indrawarna marga nu jadi lantaran dihanapun ieu batu anu jumrit maratan langit paceak maratan mega. Paman Pati leuning inom di dieu jigana dihanapun batu paman. Alah komo nom batu nu sakieu agengna moal salah di jero teh nyerang kedong juri gungkul nom. Keun kaula nu bakal nyang hareupan. Sakali deui kula nyarita terisi kula ku jurig. Terempan kula ku setan. Kaula teu sieun ku genderuwo. Pokona naon anu aya di ieu alas pringgan di ngacala rek ngaroga hawa ka diri kaula anu yakin bakal katibanan ku pangawasa kaula pribadi. Nom ulah suaba nom lah paur mang manom lah geus loba pengalaman namun. Sing percaya ka kaula paman. Sumuhun percanten si percanten nom, tapi mang mah ieu bujur kokoplokan ieu. Lah risi mang meuli naon-naon anu. Lajeng bae Prabu Anom Endrawarna nibankeun dampa panangan kana batu. Bari dibarung ku pangawasa nu aya dina ragana. Barang batu katibanan ku dampa panangan Prabu Anom Endrawarna katingali hancur lebur sapada harita. Engalikeun ku sampean Paman Pati pilasi panangan. Barang batu hancur katingali Sangasu Dewi Ganawerti gugah di hanapun batu. Duh, atur rebu nuhun laksa ketika pinahan satria. Kaula teh ditulunganku sampean nuhun. Tuh nom lah, teu ngarti mang mah teu ngarti. Alah piraku ari jelema manom. Adi haka gencet ku batu nu sakitu gede teu mejret kondaman. Barjeng batu ditepak ku anom ancur teh moal salah. Dina kahancuran anak ieu batu teh loba anu metel nom. Bari jengkeuna kana dirina. Da manusia mantong borok kunu sagede kitu dalah kunu sagede inung leungeun katibanan batu pasti bakal bancunur lamun kana sirah nom. Tapi ieu mah teu naon-naon nom risi mang manom. Beuh. Cicing Paman Pati. Nah, mah risi nom moal salah ieu teh aya bapakna geura nom. Si hungna rangketeng moal salah nom. Kumaha ieu teh kawas lain pati sampean teh. Wanoja sampean teh jurig anu nyiliwuri atawa setan anu mina rupa atawa kelong nu rek newo-newo kenapa maksudan kaula? Lain jurig, lain setan, lain kelong nu rek newo-newo. Ieu kaula teh manusia biasa malah kaula teh ngancik di hiji nagara tatangga salira.
Sanyatana kaula teh geus leuwih apal kasampean sampean teh Prabu Anom Indrawarna Praja ti nagara Kerancang Kencana. Di mana Ari Andika? Kaula teh ti nagara Gedong Wulung Raina Prabu Inoko Praja Gagas Sakti Mandraguna. Oh. Baruk sampean teh Raina Prabu Inoko ti nagara Gedong Wulung. Timalan kaula nun timalan. Jadi sampean teh katrah gada werti. Leres pangandika dawuh salira paduka Gusti henteu lepat kaula nu. Naon sababna pangna sampean aya di tengah alas pringganding atala barjing kagencet ku batu anu sakitu gedena. Kieu saleresna mah kieu. Tawa kalian pun lanceuk raos sadayana para santana nu kasonong di karaton teh ngalasan di tengah alas pringganding acala nyata dieu tempat pisan. Anu maksudna ngalasan milari kidang manjangan. Bener. Satuluyna. Barang dugi ka tengah alas pringganding acala prajurit aningali banteng nu teu kinten ageungna. Geus kitu. Eta banteng teh ku sadaya para prajurit dikepung waku. Kalayan ditibanan pusaka-pusaka anu aya dina dirina masing-masing. Nanging eta banteng jeung paeh mah batan ngamu kalah ka ngamu. Batan paeh kalah ka ngamu. Batan paeh kalah ka ngayakeun tindakan ka sadaya para prajurit. Anu lain saeutik nu mati ka cidaloba tamtama anu perlaya. Malah dina waktu harita kaula kalayan pun lanceuk. Waktu kaula keur aya di tengah alas pringganding acala katenyeun ku eta banteng kula teh diuber pun lanceuk maduka ka mana lompatna ari kaula mah nyumput di hanapeun ieu batu. Eta banteng teh barang nempo kaula nyumput dina batu. Banteng nyamperkeun batu nu sakitu dena ditincak ku banteng kalayan eta batu teh ragrag ninih diri kaula. Alah. Begitu kaharti, nom begitu kaharti. Batu nu sakitu gedena ditincak ku banteng sadari kumaha banteng. Nah, nipu nu curig nom lah. Nah, penting lah. Bener war-waro teuing lah. Rek nipu ka anom, rek nyilakakeun ka anom bohong. Manusa mantong barok ku batu nu sakitu gedena kagencet moal teu mejret. Moal ge kuno leutik ke bancunur manusa mah. Bohong nom. Piraku teu percaya. Lah rek percaya di mana? Nom kade nom lah. Jurig masalah. Cicing Paman Pati. Rek jurig, rek setan, mangsa bodoh. Pokona ngayakeun tindakan ka diri kaula bahaya. Atuh rebu nuhun. Atuh kaula mah ayeuna neda dianterkeun bae neda dianterkeun. Jadi sampean ngabogaan maksud mulang. Leres pangandika. Paman Pati? Leun. Coba sababaraha urang prajurit kumpulkeun. Bere tugas ku sampean anterkeun ieu gana werti ka nagara Gedong Wulung. Alim ku prajurit. Nah hayang ku saha? Saena mah ku salira panjenengan kula teh anterkeun. Atuh naon bedana ku para prajurit aringan sakarang nganterkeun wungkul. Langkung saya ku salira leuwih sugemanya diri kaula. Oh artina atuh lamun kitu mah. Daek ku prajurit syukur teu daek mangsa bodoh ditinggalkeun ku kaula. Allah. Prajurit mung hayang kudu jadi raja bogoh meureun. Sial dangkal. Tunjung teuing mun geulis mending. Sebelun wungkul bibir jeding gitu. Tarang nong. Anturkeun atuh den ku bedog geuditu. Sebelun teuing balaga. Sudi teuing. Hayo mulang kabeh. Disangka kaula teh lain hiji wanita nu loba pangabisa. Coba-coba kitu ka diri kaula anu yakin kaula bakal ngayakeun tindakan ku jalan pangawasa kaula. Cing, ieu kaula teh ngabogaan ajimat buli-buli. Rek diputerkeun ku kaula lain muterkeun ieu nyatana ajimat kaula tapi muterkeun rasa jeung pangawasana Prabu Anom Indrawarna mangka welas mangka asih-asih ka diri kaula tinah ka sampean teh cilaka. Geuning aya keneh sampean can init. Ti tadi ge kula teh teu ka mana-mana nganti nyata salira. Oh jadi rek satia ka diri kaula. Timalan kaula teh bakal satia.
Ieu Prabu Anom Indrawarna anu parantoskeun aku pangawasa batinna Sang Sudewi Ganawerti asal geuleuh jadi deudeuh asal ijid jadi asih asal ngewa jadi nyaah kadirina Sang Sudewi Ganawerti nu kasondong di tengah alas pring dan tingkat cala nya ari kitu naman hayu atuh dianterkeun ku kaula. Nah, hatur nuhun sing nepikeun ka karaton kaula teh dianterkeunana wayahna we nepi ka tapal batas nagaranya sabab lamun kaula nganterkeun nepi ka karaton goreng kasebutna kaula teh kawas hiji raja anu teu nyaho palaturan sabab lamun kaula rek lumampah kaula teh raja lumampah ka nagara deungeun pisabulaneun deui kaula kudu geus pare iber ti anggalna kitu mu palaturan nagara masing-masing. Jadi wayahna kaula teh mun ngarempak sok sin aya hal-hal anu teu dipikarep. Kaula nu tanggung jawab, pasoalan nagara henteu bisa dipertanggungjawabkeun ku sorangan. Jadi wayahna nepi ka tapal batas. Alim, daek syukur teu kajeun mangsa bodoh. Balaga mah dianturkeun ka karaton bisa beuleun. Teuing. Eurgeun atuh ka karaton ka ditu nom tos diantarkeun babak sirahna. Beuleun geulis mending kitu. Bujur dengkeng gitu, cangkeng dengkeng bujur peot gitu. Suku bebeng non panangeunana nom sing emut ulah kena kudu teu puguh nom sebelum teuing bandingkeun jeung pamajikan kaula masih kena herang mencerang pamajikan kaula sebelum balaga teuing da mulang nom nu kitu sabodo geus antepkeun modal jor wae nah teuing disangkana kaula teh lain hiji istri anu sugih ku pangarti rasakeun pangawasa kaula rasakeun lajeng bae nyatana ieu Ganawerti ngagunakeun pangawasa batin ngagunakeun ajimat anu aya dina dirina nyata ajimat mangrupa pangamat Prabu Anom Endrawarna atuh Prabu Anom Endrawarna dina mangsa nyata ayeuna keur apes dina ragana katibanan pangawasa Ganawerti lajeng leumpeuh yuni atuh Prabu Anom Endrawarna cumadong dateng harsahing pangkonan Sang Sudewi Ganawerti adah Ganawerti hampura kaula teh hampura atuh naon anu dipikah yang kusampean kukula yakin bakal ditedunan kukula yakin bakal dilakonan hayu dianterkeun ku kaula nepi ka karaton deuh hatur nuhun kaula nun hatur nuhun nanging barang dugi ka karaton atung kete urang teras bae nikah di ditu waduh nikah atuh sareng kampak nen kadinya sialan kade nom bape paman kaula lalaki rek hiji rek dua rek tilu rek opat anu penting asal kasawaban jeung kasaratan ku diri kaula semuanya nanging nom naon panangeunana masih kini geulisan kene di karaton anom lah teuing kagoda ku model gieu sebaleun gitu naon panangeunana hayang ditikah segala rupa entong nom mangke kaula nu tanggung jawab paman mangga ieu kersana Prabu Anom Endrawarna beki lami beki antep rasa deudeuh ulas asihna ka Sang Sudewi Ganawerti kalayan naon anu dipamrih ku Sang Sudewi Ganawerti dilakonan ditedunan ku Prabu Anom Endrawarna mangga denira harsa panganika geulis Ganawerti kaula nun Kang hatur nuhun nanging ke di ditu di mana parantos nikah engkang teh ridho karaya keun dikawin ku akang nanging upami raya aya panuhun naon kahayang anjeun dilakonan rai teh hayang kawin sareng engkang hayang dimas kawinan ku mastakana prameswari nu aya di karaton kurang aja anu tacantalan tuh sampean teh nyaah ka diri kaula prameswari kaula anu kasondong di karaton anu geus yakin nyaah deudeuh welas asihna ka kaula teu sudi kaula kudu ngawin wanoja model kieu teu sudi hayang dimas kawinan ku naon enden teh hayang dimas kawinan ku naon ku mastaka prameswari kampak teh kuduna sia ku aing sial dangkal ngegoda wungkul curig teh sia naon tah nu diputer-puter tah digeprek sia ku aing geura sialan make muter-muter gentong leutik kitu naonan no matos urang muli we no kurang acara teuing
disangka kaula teh moal bisa nalukeun lalaki model kitu. Yeuh, geura tampanan pangawasa kaula. Cing menta karamat mujizat sapaata tina pangawasa oge tina ajimat kaula. Mangka walas mangka asih-asih kadiri kaula Prabu Anom Indrawarna sing daek ngadunan kanaon nepi kahayang ku kaula. Iya. Gelis kana werti. Kaula nun Kang sumangga ieu rai panjenengan dilakonan ku kaula. Naon nu dipikahayang ku sampean anu yakin bakal ditedunan. Hayu teu kituna kaula boga pamajikan ka Ratnasari teh anu dipikir-pikir. Boga pamajikan ka urang kampung anu henteu bisa nyugemakeun hate kaula. Ieu onaman putra raja, turunan raja. Hayu jeung kaula urang mulang ka nagara Kerancang Kencana. Naon kahayang sampean ditedunan dilaksanakeun ku akang. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan mah ngiringan pangresa salira. Prabu Anom Indrawarna kairing sang Sudewi Gandawerti eugteuneun dihandeulun sim geusan sampereun cangtuna dihanjuang siang geusan alaeun sumangga gentos carios kawiosakeun kawontenan ing salebeting karaton Kerancang Kencana inggih sang Sudewi Ratnasari Prameswari nuju nangisan hengkang raka anu teu kasondong di karaton pinuku kamelang pinuku karingrang ari sabab emutanana Ratnasari menguh manusia gelar di alam dunia leutik ingkang gede boga mangga lumampahna sang Sudewi Ratnasari kamana salah kaula teh kamana Majapahit negeri resmi tempat nama para bangsa ahli seni tuntunan budaya nyata mugi Gusti singa salamet salaki abdi ulah kena ku pancabaya nutubi bakana dirina ulah rek aya halangan harungan naon-naon singa salamet jadi salaki nggoning lumampah ka tengah alas peringan di ngacala jeung ieu hate kula teh teu oleh sumeblak aya naon nu bakal tumiba ka kaula jeung kana jadi salaki duh muga yang widi nang tayungan ka salaki kaula lakukan lupu cukup piungan
seninya ucu di channel Nanang Anggaraksa pamugi weh bahan katampinya jengnya Putri Ayu garwa dalem ya garwa dalem Putri Ayu garwa dalem ya garwa dalem kampuhane Sutrajing mangga ieu kersana sanga Sudewi Ratnasari Prameswari ing kedaton bingung nu teu manghitung-tung susah manah nu taya sudana dikantun ku hingkang raka lumampah ka tengah alas pringgandingan salami harsa kidang manjangan hananging tayemulang pangadenira pangresa ngandika sanga Sudewi Ratnasari hing salabeting gali risiku bisi rempan soksien kumaha ona kalayan ieu hate kaula teh sumeblak bae atuh aya naon nu bakal tumiba ka diri kaula nyata ayeuna muga Gusti nyalametkeun salaki abdi dina sagala rupa gangguan nu tumiba kana dirina muga disalametkeun salaki abdi lir penda barang nuju ngandika ing salebeting gali mboten kawadaning lisan sapraptanipun Sri Nalendra Praja Negara kerancang kencana Prabu Anom Endrawarna sampun dumugi dateng harsa hing pangrenira ananging dina mangasana lumampah Prabu Anom Endrawarna sanga Sudewi Ratnasari sanga Prameswari hante aningali hante terang lumampahna marga nuju nyuuh ras emut kahingkang raka soksien kumaha onam kitu panggalina sanga Sudewi Ratnasari ananging Prabu Anom Endrawarna anu milari gara-gara nyatana barang aningali sang Sudewi Prameswari kitu kaayaanana jol amarah nu teh ngana urang datang anu jadi salaki kitunya ngaku hante gancang ditarima dianggap naon diri kaula barjeng rasa kaula da hante nyalinung kagelung kaula teh hante nyusahkeun ka pamajikan kaula teh kurang ajar Ratnasari kening engkang ngasumping nyangahkeun semah pangabatos rai panjenengan teu kudu kunaon atuh kang tebet nganamaltinakan raya anu Gusti nu aku kitu salaki datang kurang ajar kitu salaki datang kitu biadab aduh Gusti nu aku dasar urang kampung bahu lisuk cacah rucah kurawara aduh Gusti ampun abdi Gusti ampun abdi Gusti ampun dosa naon aturai panjenengan kambet nyiksa teh bebilasan panutan abdi mana tega-tega teh mana tega naon tega tega kurang ajar tega ngeunah nyarita dianggap naon diri kaula ampun tu aya ras-rasana lepat naon dosa naon atuh abdi junjuna beuti kang sumping karaya teu ngadamelkeun nu taya ras-rasan
punten upami rai teh lepat. Rai tadi nyu sanes rai teh kunteu malirekan jadi salaki nu anyar sumpi. Nanging rai teh nuju ngemutkeun pinuh kulamunan. Sok sieun engkang teh cilaka di mana-mana. Sedangkan engkang teh puntanganeun abdi hirup di dunya. Nanging harapan abdi ayeuna leungit kiamat rasa abdi sorana. Yen engkang teh sumpingna jol nyiksa ka rai panjenengan dosa naon atuh rai teh Kang? Dosa naon? Aduh, engkang abdi ampun. Tekiat abdi tekiat nendangan ketunggaraan panyiksa idit Gusti anu agung, dosa naon atuh abdi Gusti? Ya Allah, Gusti nu agung anu sifat Rahman Rahim. Tekiat abdi tekiat nandangan kaperih hati. Ratnasari, dengekeun ku sampean. Sumangga naon nu ditikal palahi ku engkang ku abdi geus tumutkeun pisan. Dengekeun ku sampean Ratnasari. Kedah kumaha atuh rai panjenengan? Naon anu dipikah hoyong ku engkang anu gawe kitu? Ratna. Hartina kaulah kudu ngabukan pamajikan model sampean. Anu henteu nyaho ditata cara rumah tangga, nu teu nyaho ditata cara kasopanan. Anu teu malireuk kanu jadi salaki. Datang salaki lain gancang ditarima, datang salaki lain gancang disuguhan, tapi datang salaki kalah disuguhan ku cai mata. Kurang ajar atuh. Gitu kelakuan pemajikan nu nyaho ka salaki. Coba lu. Darahnya diberi berisukan. Diberi sewisung kawan orang mesin percaya. Sanajan baturna astina, kurang sering iman percaya. Kang teh bade kumaha atuh ayeuna? Rek kawin deui kaula. Gusti semaheun rai. Moal bade arah rai panjenengan diwayu. Moal bade arah rai teh di dua. Ridho rai anu aya tumamprak pasrah kana kersana yang widi. Engkang istri ti meuni nu dipikahayang ku engkang. Wano jati mana nu dipikahayang ku engkang. Rai mau burung teu mikanya ka istri Nur sami rek bela patikan kang pribadi. Kadir. Gelis, dana berti. Kawanun sumangga ieu engkang rai panjenengan mana parameswari engkang nu gelis teh mana? Upami rai ngabogaan karep rek mikanya ka salaki embok. Babarengan we jeung emboknya rai
muarek aral jeung subaha mok teh dipangduakeun ka Nyaah salaki jeung salira. Mok teh hitung-hitung nyapekeun hirup ka salira sareng kanu jadi salaki. Rumasa mok teh lieu ragap taya. Kehidupan mok teh gumantungkan jadi salaki. Ayeuna mok teh rek didua beudeuh bagur moal rek sarakah jeung aral. Teu sudi kami mah dicanung jeung model kitu teh teu sudi. Mangangkan laksanakeun kahoyong raya laksanakeun. Ratnasari Kaula nun Gusti semaheun raya. dengekeun ku sampean. Salian ti kaula are kawin oge ngabutuhkeun kana naon anu aya di andika. Calon prameswari kaula anu geulis kawanti-wanti endah maliwara anu ngaluwihan ti diri sampean. Ayeuna men tadi mas kawinan ku mastaka andika pribadi. Jadi yakin sampean bakal diarah nyawa ku kaula. Ieu pusaka kaula anu bakal nugan jangan sampean. Ke engka. Panutan rai. Janten dina dangati engkang teh mikarep. Ngala nyawa rai pribadi. Engkang teh mikarep. Mastaka rai bade didamel. Mas kawin ku engkang nikah engkang sareng ieu putri. Dede. Moal dikoretkeun engkang rai sumpah. Rai bakti ka salaki lengan sasemet diri. Tapi nyawa rai pribadi salaki anu boga. Mangga panutan abdi masrahkeun nyawa ka Tutraga. Ka dieu sampean rek dialah nyawa ku diri kaula. Ulah ku engkang ngalah nyawa rai bisi engkang dosa. Sawios ku rai we ayeuna. Kadiekeun kang namut Krisnakeun rai nu rek ngalah nyawa sumeja bakti ka salaki nepi ka mati. Kris pangnepikeun bakti kula ka salaki. Anak ibu jaya geni pileleyan bager teu fungsi panggih ibu heula ju. Anak ibu hampura ibu bager. Ibu henteu bisa mikanya ka hidup. Jeung ibu henteu bisa panggih heula. Ibu teh sumaja ngabaktikeun diri ka salaki. Engkang sapunya rek pegat simpai. Paturai raga wayahna antawis engkang sareng rai. Nyangakeun bakti rai kupati ka salaki. Sejarah pabakti ka salaki pamungkas rai kiwari. Hampura panutan ama hampura lahir batin jaya geni anak ibu hampura ibu bager engkang mangga nyawa rai masrahkeun ka salira panjenengan panutan nyangakeun ieu rai. Aduh Gusti ampun teu kiat nandangan nana. Aduh. Ratna sore hampura engkang bagur hampura engkang bobodohan gitu sakecu bobodohan. Peti nyeri asa perih payah rasa dugana ruksak serih hirup susah jantung hiup hidup bingung aduh kieu Hampura jantung hiup hidup bingung sembang nendang luyung kumalayang suka bintang ridho rajangan asa dugana bagja anu geus tumabra aduh moga engkang sing bagja Hutan yang kieu kadar awak nutuh bakal ngadi. Aduh Gusti, abdi aduh.
Ratnasari kakang bobodohan kitu sote nyoba kana kasatiaan sampean. Hanjaka kula hanjaka mau panggih deui jeung istri anu sajati model sampean nu sajan tacan kantenan bageur hampura kakang gelis Ratnasari ieu kakang ieu kakang saha nitipkeun rasa sumelek pangsilih mote dudun diri wongkul tugeng aku menantang nyong kumalayang sukabi batin tua hirin terasa tule tunggal hatalir direngengan nangis sesiora nana siora nana juna wis pinasti ya kersane yang widi kersakan bala ini ngentel baik yang ngentel baik bala ini Raja negara Kerancang Kencana Prabu Anom Indrawarna kagagas ningal babatang ngalonjor teu usik malik nyata nyawa paturai jeung raga jisim geus taya pangaji nu tadi punyul sakti gagah rongkah luhung ilmu ayeuna taya daya leungit kamuliaan lahir mana horeng cangkang mah taya harati leungit wijina sifat lahir milu leungit najan raja berat beunghar anak geus ngajadi mayit taya gunana deui teu cara keur basa hirup aya soteh sarupa anu moal leungit-leungit nyaeta amal kahadian manusia nyata ya sangasu Dewi Ratnasari hiji istri anu sajati ngoni ngabakti ka salaki nepi ka mati anu yakin bakal dipika asih ku yang widi mangsa lumampah ka alam akhir ngarasahannya kabari kadung Prabu Anom Indrawarna nangis ngabangi kelir budak leuwih kaulinanna Ratnasari kakang makitu sote bobodohan cu terus rasakan kakak hate kakang sorangan duh panutan kakang Ratnasari ananging saha anu lumampah kajabe sangasu Dewi Ganawerti bari ngagunakeun ajimat pangamat nah geuning kang teh
lancalin celuncat mulang rek satia karai geuning buktina kalah ka kitu rai tadi jenaon sing emot engkang irai panjenengan mangga Prabu Anom Indrawarna anu parantos kasipatku pangawasa leungit deudeuh timul geuleuh leungit asih timul ijid malik asih ka Ganawerti malik ijid ka Ratnasari bapak nya anu dipikirku kaulah helas taya hartina kudu ngara-ngara gencai mata nuhun geulis kula dielingan ananging sanu mampah ka jabih nyatana ya Pati Indra Sakti bu tobat nen teu sangka teuing bageur lamun heug aya emang mah moal hidup teu nepi ka kieu teu sangka teuing tobat nepi ka kuyang darah kitu cu teu sangka paman udang sampean Indrawarna tong kudu make nyebut patih di ka kaula teu sudi kaula kudu ngabakti ka hiji raja angkara murka anu teu bogan rasa anu leungit deudeuh ulas asihna anu sakuda timbul ti hiji Narapati entong boros sifat kadeungeun entong boros sifat kanulian mun sokomo ka diri kaula nu taya pangaji na diri cacakan ka pamajikan anu bakti ka salaki unggal berang unggal peuting teu oleh kendat ngabakti nyata geus daya harga di ala nyawa nyataina kagoda ku setan nyatana teu sudi dunya kakaratan ayeuna kaula nu bakal mulangkeun ka nyeri kapeurih dina waktu mulai alang kumapalang dipodaran Indrawarna paman pati semut paman pasti ngarendra nyamut gagama lajeng ieu gagaman disudukeun kana lambungna Patih Indra Sakti perlayang masing pati ngalonyo jadi babatang patunjang-tunjang sareng Sangsu Dewi Ratnasari tobat mati Andika Kiwari peraya nyata sampean aja tah wargi ngan sakitu heula bagian kaopatna dina carios Jaya Geni II anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Raden Haji Cecep Supriyadi ti rombongan wayang golek Panca Komara. Sumangga kae kawari sedana tiasa ngalajengkeun ngadangukeun bagian anu kalima ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP. Kukituna kae kawari sedana ngaturkeun nuhun simkuring pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni budaya Sunda.